buat asal di Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Painganda 9:30 nemalan jika nu ngajak hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama juga maksakeun sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan cak linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor-ngocor malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heak kana zakat, ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Bari 9:30 dibere bahasa Sunda kitu ngaralup jiga nu tunuh. Para asatidah
qori qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, lebeh tur LPMD, nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Allah nyiptakeun alam dunia teh dipapaesan ku ajwaja. Ari ajwaja teh papasangan. Lamun langit jeung bumina, lamun luhur jeung handapna, mun alus jeung gorengna, mun bener jeung salahna, mun daek jeung kedulna, lalaki jeung awewena. Gerateangan ku bapak di alam dunia naon anu teu berpasangan. Nana gerhana pasti we bakal pasangan saha awewe. Urang mana tong kepo teuing hirup teh. Dan pokona mah ajwaja we nu ngaran hirup mah papasangan. Luhur jeung handapna aya langit aya bumi, tah langit tugasna ngocorkeun hujan, maka bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit ku aya bumi manusia jadi hirup. Ku sakitu ge ieu teh sinyal yen urang ulah anti perbedaan. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandean hujan, ku beda manusia hirup. Salah jeung bener ulah tudang tuding kana kesalahan batur, rampa awak kurang, salah bener milik kurang, matak goreng kacida lamun jelema lalajo kesalahan batur tanpa sadar kana kesalahan dirina. Well, matak samemeh ngukur kesalahan batur, tanya urang geus bener acan, maka ulah waka nyebut salah ka batur, diri urang ge can bener. Ulah waka nyebut kedul nalika urang candae, ulah waka nyebut bodoh da urang gitu pinter-pinter teuing. Matak jelema nu ngaku pinter, nu ngaku alus, nu ngaku hade, sombong ngaranna. Jalma salah ngaku salah, da bener atuh tah jelema bener ngaku bener adibung. Matak kade nu ngaran pabeulitna hate leuwih ti pabeulitna baham. Matak titip cekolot baheula halusan gerah hate, sing alus omonganana, sing alus tindak tandukna. Matak manusia dina awak manusia aya raja ngaranna hate. Luhur jeung penek, jangkung jeung penek pan beda tugasna. Nu jangkung menyokot buah, nu rada jangkung tabagian nu jangkung kuring. Atuh nu beke tugasna nyokot enog di kolong. Jadi tinggal silih hargaan, tinggal silih ajeuna. Da babari atuh hirup teh tinggal silih hargaan, tinggal silih ajeuna. Salah jeung bener milik urang, daek kedul milik urang, matak lamun jelema sadar kadinya moal wani nyebutkeun kedul batur, da urang ge sok kedul jiga batur, moal wani nyebut salah ka batur, da urang ge sok salah jiga batur. Manusia cek urang Sunda, ngaranna ge manusia cicing di tengah, bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, manusia mah bener salah pada boga. Da ieu ge nu halal teh itu lain jelema bener lain. Nah tuh cek batur jelema bala lener, tah lamun cek batur ibu jelema bener, sabenerna lain ibu nu bener teh ngan batur teu apal salahna ibu. Cek batur teh bapak, aduh bapak-bapak nu saroleh, soleh ditempetina naonna. Da cek salaki ibu mah soleh hareupeun maneh, hareupeun aing mah goreng adat tuh. Mata kuring dina ceramah tarawani nyebutkeun ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing. Kunaon kuring teu wani nyebut ibu geulis, lamun kuring nyebut geulis artina kuring nyimpulkeun perkara anu katempo. Can nyimpulkeun perkara nu kadenge jeung can nyimpulkeun perkara nu karasa. Alus jeung gorengna manusia gumantung rasana jelema. Ari karek ditempetina panon kieu mah heueuh gareulis ieu. Glowing di lipstick, di make up, matak lamun cek sukuring, ibu-ibu nu gareulis, cek bapak-bapak pret. Nah cing teh bapak mah jiga nu apal ka gorenganana salira nyebut gelis teh nu beungeutna, sedengkeun bapak mah sabeuleuh geunyeurna awak pernah lalajo, tah tapak budugna ge jangna bujurna teh 70 gitu. Matak manusia hampura tong sok nyimpulkeun perkara nu katempo tapi simpulkeun nu karasa. Ieu ladang pengajian katempo ku batur katempo karasaeun moal ku batur. Teu saeutik ladang ngaji hohoak anger, sesentak anger, pedit anger, pasea anger, teu akur jeung dulur anger, ngagosip anger, ngaji lagi anger, tah eta teh rupina mah ngajiprek. Karasaeun ladang ngaji ku batur, boro-boro ku batur ku awak urang ge diri urang can mampu merangan awak urang sorangan. Matak jelema pedit teh can bisa perang ngalawan bageurna. Matak jelema kedul teh can bisa perang ngalawan daekna. Tah matak nana gerhana ge ieu ceramah ieu teh keur perang batin, sabab engke di akhirat teh kuring sadar bakal ditanya, dipenta pertanggungjawaban. Nana gerhana kulan Gusti
anjeun sok ceramah kantenan Gusti nerangkeun naon agama salira Gusti ngarah naon ngarah EHTW manusia nyembah ka Gusti karena saha anjeun ceramah karena Gusti sedangkan Allah mah uninga utek tama ulang taga roh pati gogodongan boro-boro ucap teh kanjeng lampahna nu nyumput dina hate Allah maha uning dibedel hate kuring ku Allah boroso teh amplop bungkul matak sing lempeng lamun deuk ceramah entong api-api bari neangan duit atuh cek panitia teh kumaha atuh lamun kitu bade diuleum deui teu dibayar wios mangga apa ngan lamun geus aya bikeun kuring nanya pan arison dibayar ari panggung ieu dibayar tah ari eta background dibayar tah lamun deuk dibayar kudu dibayar kabeh ulah wiwilahan arison dibayar panggung dibayar ai urang henteu pan ieu teh negara Indonesia boga Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi kuring mah lain minta bayaran sebatas nyungkeun keadilan ngan kade hate nitip cekolot teh hate cek agama disebut kolbi cekolot baheula nitip ucapan cek agama disebut qauli nitip perbuatan cek agama disebut fi'li matak jelema nu alus teh alus hatena alus omonganana alus pagaweanana kolbi qauli fi'li lamun kolbina alus da ngomongna ge bakal alus ngomongna alus perbuatanna ge bakal alus matak bapak tong lalajong ngomongna tah lalajoan mah kodok mah eusi hatena da ieu ge pan warga teh korban tina ngadengekeun pidato pandina pidato kata geuning bapaknya ibu-ibu bapak-bapak lamun abdi jadi insyaallah dek melaan rakyat susah insyaallah bakal makmur kanyataan mah kanyataan pidatona hade di alus-alus saban aya kahayang nganyang ka rakyatna nepungan rakyat dadah ongko ibu daranang geus jadi les kalam gaib itu pejabat apa jurig jarian gitu matak ibu teh katipu kunaon ku omonganan matak nu ngaran hirup kade nitip hatena omonganana perbuatanan dari bab nyarita mah bisa direkayasa matak nu ngaran hirup Allah nyiptakeun perbedaan daek jeung kedulna bener jeung salahna alus jeung gorengna punten tong lalajo kagorengan batur justru lamun jelema wani nyaritakeun kagorengan batur sabenerna hate keur goreng ka batur tuh ngaran-ngaran jelema goreng hatena hampura geus moal kapake saalus-alusna bapak kades mimpin ieu pamarentahan tetep kudu goreng hatena sakit rek nyalon deui mata tugas pokok paling utama manusia hiji we hate nitip kolbun salim hati nu bersih ngaran-ngaran hati nu bersih pan cocok jeung fitrahna manusia yuladu alal fitrah matak cek Allah teh pun dan ulah nyieun hate saenggeus boga hate ulah nyieun panon saenggeus boga panon ulah nyieun ceuli saenggeus boga ceuli ulah nyieun bibir saenggeus boga bibir yuladu alal fitrah kami nyiptakeun anjeun teh dina kaayaan suci maka umat ulah nyieun hate kotor atuh da Allah mah nyiptakeun lagi nu suci lain nu kotor jadi nu suci eta ti Allah nu kotor mah nafsu sorangan matak anu matak cilaka punten lain jalan ti Allah tapi tah awak sorangan bener kira kuring nanya ibu ari ngomongkeun batur dosa aduh ararapal ari boga harta bari pedit kanu sangsara dosa popolotot kasalaki pepedengkreng kasalaki dosa terus ada rapaleun nih eta geus teu kudu papatahan deui ngahyeuna batur dosa ngomongkeun katebaligan batur dosa tah iraha bade riren ternyata urang teh geus nyaho pak teu muka Quran teu muka hadis akal geus main ngomongkeun batur dosa nyelakakeun batur dosa, panasan dosa, hasud dosa, dengki dosa, geus nyaho sanajan teu ngaji Quran, geus apal sanajan teu apal kana kitab, akal matak Allah dina Quran, afala taqilun. Lamun jelema kitu keneh kalakuan teu ngagunakeun akal. Tah mata Quran karelepan cocok jeung eusi akal. Mata manusia kudu rasa jeung rumasa. Bapak resep kana cau, nah apa resep kana cau? Amis jang, cek saha amis, cek letah. Tah kudu rumasa kana cau, daek melak cau. Ulah beuki kana cau ari melak tara, akhirna cau nu alus teh nu batur, cau badag, cau Ambon.
nah memang nadi dia eueuh gitu. Bapak resep domba, piara domba, ulah nepi ka domba nu alus teh Garut, domba nu alus domana rangaek bari badag Garut, merek tetet leutik budug di mana Sukabumi gitu. Bijilkeun rasa jeung rumasa dibere sehat ibu genah teh cek saha genah cek rasa kudu rumasa kasaha kanu mere sehat. Bibir tong dipake ngomongkeun batur tah kupur teteh panon pake popolotot ka batur kupur teteh ceuli dipake dungdak dengdek kana gosip kupur teteh teu cocok jeung Allah nyiptakeunana sedengkeun cek Allah yuladu alal fitrah anjeun diciptakeun teh dalam keadaan suci maka tong sok nyieun hate kotor nu kotor tina nafsu nu suci eta ti Allah sedengkeun urang balik bakal ka Gusti ari kotor balik ka mana pan saban-saban aya jelema maot teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Gusti Allah asal ti Allah balik ka Allah teh lamun cicing dina kasucian ari cicing dina kakotoran mah punten balik nage ka tempat kotor neraka ngaranna mun ibu hayang balik ka tempat suci surga ngaranna keur saha eta surga keur jelema nu bertahan dalam kesucian kunaon ungek-ungekan ibarat ibu dipanggieunkeun imah ku salaki di mana cinta ibu di RT hiji nomor seberiji imah nomor 14 balik ti dia geblus ka nomor 16 ai ibu hideng pan imah ibu mau nomor 14 dapat balik ka 16 artinya nyasar awak urang teh sok nyasar bah lamun bener dek balik ka Allah gerak toong sifat Allah aya teu nu kotor da eueuh tapi nah awak urang sok kalalotot dek balik ka mana nu kotor nu pediet lain Allah, nu sombong lain Allah, nu adigung lain Allah, nu sok hasud lain Allah, nu benci lain Allah, anu cua lain Allah. Sedangkan eta urang aya kabeh dina sejarah bongkar. Nu pediet si Korun, nu sombong Firaun, gede wadul Abu Jahal. Tah, na deuk balik ka si eta. Aduh, deuk balik ka Allah mah lain kudu ngajedog di dinya, hate teh atuh aral aing da. Mikir hese-hese teuing jelema micen penyakit hate, yai. Batur nyen gedong nyeri hulu dan nyeri hate da jelema nu boga penyakit hate mah geus moal beres Pak. Batur nyen gedong nyeri sirah tadi kukumaha ge geus nyeri sirah teh lain sadar mah kalakah aing mah diteluh kitu. Sidiku kalakuan manehna. Batur majuna usaha panas hate ngagosipkeun bah eta mah usahana ge ladang nipu teh gosip murahan. Padahal ku nyaritakeun kamajuan batur hampura moal matak batur jadi ragrag ekonomina justru urang beuki ragrag darajat hirupna matak jelema nu ngaragrageun darajat batur sadar teu keur ngaragrageun darajat sorangan we aduh geuna euy ceramah demi Allah loba nu ungek teuing ungek teh teuing ngarti teuing kasindiran teuing pelaku matak manusia mah hampura gumantung hate tong nyeun panon sanggeus boga panon ari panon ku Allah diciptakeun keur naon keur nempo naon nempo keagungan Gusti Allah lain nempo picacapekeun tong nyeun bibir sanggeus boga bibir ai bibir ku Allah dititah naon lisanun dzakirun jeung Allah teh lisan teh pake zikir tamatak lamun ngomongkeun batur geus teu cocok teh jeung parentah Allah matak balikna teh kitu we bere we jeding kakara sadar beureun nya ieu teh dosa tina ngomongkeun batur ibarat jelema pediet sadar teh geus di rumah sakit Pak aya muharaman nyumbang 5.000 ngebangun masjid nyumbang 10.000 beladug ke rumah sakit boga penyakit keluar 10 juta di dinya sadar lamun mah dipake sedekah lamun malaikat bisa nagog kumaha malaikat kumaha sia kitu mata hirup manusia mah hampura sariring-riring dumadi sarengkak sabari pola geus aya nu ngatur mata kurang tong coba-coba milu ngatur da Allah geus boga pengatur ayeuna gerhana jadi penceramah diatur ku saha hayang nanya kuring jadi penceramah diatur ku saha padahal merek kuring awak kuring teu cocok jadi penceramah mun jadi artis sinetron heueuh kemeureun eta ge di kopiah henteu di sorban henteu di gamis henteu di tasbih henteu tapi kun payakun eueuh titik eueuh koma bahasa dina surat Yasin kun payakun mun anjeun kudu jadi jadilah saha nu bisa ngahalangan jadi we bener keur jelema nu sok ngahalangan ka urusan batur aya naon hate
Pak Kades kudu jadi kades, kun payakun kudu jadi. Maka cek jelema teh ulah ngadon gering da saya. Nah mikiran takdir batu. Hartos ieu teh matak bersihan hate supaya teu lalajo kana kamajuan batur nu paling ingis ku bisi rempan ku buah sok sieun bijil hasud. Tah hasud eta nu matak nyelakakeun. Ngarang we caritana. Meujeul jadi kades ge tatanya lagi ka Cisewu kitu. Meujeul jadi pengawas PA ieu oge. Nah gitu mah jeung meujeul dah deket jeung pejabat. Nu panas hate. Matak hampura jelema nu panas hate mah punten geus moal aya balik ngomongna ge. Matak mun urang ngagogoreng batur tinggal tanya aya naon urang ka batur. Nah, terus Bapak. Lumayannya bari tunuh ge lah. Nu sugan asup kana hate. Da moal pangaruh moal. Kun payakun kudu jadi. Kuring jadi penceramah. Da sabenerna teu hayang tembung. Kuring mah makhluk pangeran, hamba Allah. Kumaha cek pangeran we? Cek Allah jadi, mangga Gusti. Cek Allah entong, mangga Gusti. Nah, da moal ngantep pangeran ka kuring, da kuring makhluk Allah. Boro-boro mah manusia Pak. Sieur we sieur eta leutik, nah da hirup berarti aya dahareun leuwih leutik ti batang sieur. Komo urang boga manusia, boga akal pikiran, teu jadi penceramah atau jadi tukang macul. Teu jadi tukang macul atau jadi tukang tani. Jadi tukang tani atau jadi tukang dagang teu kudu riweuh kudunya nu beunghar maot nu sangsara ge maot ukur ending akhir panungtungan boeh warna bodas siapkeun boeh warna bodas lain boeh warna kain tapi hate nu kudu bara rodas we ai hate geundeuk maleug hideung mah geus mal balik kajen bibir beureum beungeut glowing hideung hatena jamotrot haseum pamatu hideung hate goreng patut hideung beungeutna ngan bodas hatena da somiah atuh bade kamarana ece ka kebon nyimpang heula atuh ka dieu hideung beungeutna tapi somiah daredeh budi basana leuwih mulia batan anu tadi glowing tapi hasil beungeut berarti alus luarna goreng jerona mulia luarna tapi hina jerona matak jadi jelema mah talung lamun deuk milih talung keneh hina luarna tapi alus jerona. Matak lamun aya jelema anu beungeut na glowing tapi hasil pamatuk ngareneng jeung kadongdong ka ditu. Genar euy demi Allah ngan diheung diulem deui paduli teuing. Ngareneng jeung kadongdong da keur naon imah gedong bari eueuh nu nganyang. Pertanyaanna jelema kabita ku gedong tapi naha teu nganyang lain teu kabita ku gedongna ngan eta nu gableg gedongna hasil beungeut. Nyaman teh ibu nganyang ka jelema nu hasil beungeut. Matak buruan hatete adalah beungeut Pak. Al wajhu majra'atul qalbi. Tah buruan hatete ieu tah. Da ngeunah lalaju jelema nu marah mah someah daredeh alus budi hade basa sopan santuna dijaga punten kalangkung bapak daramang geunah teh lalaju nu kitu lain ngadulung sungkos bedul hirup teh. Kerasok pikir ragrageun jabatanana, ragrageun elmuna, ragrageun darajat hareupeun manusana, purageun parugan. Manusa mah sarua kabeh oge. Eueuh beunghar eueuh miskin. Hareupeun Allah mah sarua iwati hiji nu ngabedakeun katakwaanana. Maknya jelema takwa ngewa ka batur, maknya jelema takwa geuleuh ka batur, maknya jelema takwa rujit ka batur, maknya jelema takwa ngewa ku kamajuan batur. Pertanyakeun takwa nu mana nu ngajarkeun eta. Well. Genahnya ngadengekeun ceramah kieu teh nya mebes kana hate teh bari ungeuk bari rumah saongkoh geus teu kudu loba nyaritakeun batur Pak awak urang caritakeun megras panon cocok teh jeung kahayang Allah ceuli cocok teh jeung kahayang Allah bibir cocok teh jeung kahayang Allah sedengkeun cek Allah mah opat rupa nu bakal dibikeun lisanun dakirun lamun lisan pake dikir kolbun sakirun lamun hate pake syukur wabadanun ala bali isobirun lamun boga musibah badan urang kudu sabar tah kahayang Allah mah kunaon batur panas teu sabar narima kakurangan jelema sangsara teu sabar narima kakurangan da hampura atuh panas barana batur nyeung gedong nyeri sirah batur meuli kongkorong cerete manehna ge sarua meuli batur bisa dijual nu manehna henteu nah kongkorong tina lajada ladang cakode batur meuli motor ratung angen batur meuli mobil mun taber kumaha lamun batur meuli sawah da modar sia teh ternyata jelema nu hasud nu dengki teh nyiksa awakna sorangan hartos teh Bu jelema nu hasud nu dengki sabenerna keur nyiksa dirina sorangan
nah anu diomongkeun anu nyiksa dirina henteu, anu dicaritakeun anu nyiksa dirina henteu. Tah nu nyiksa teh tah laku lampah sorangan, mata ratu moal ngahukum, raja moal nyiksa, nu ngahukum lintang ti amal pagawean sorangan. Boro-boro di akhirat jelema dengki mah, di dunya ge begung awakna. Deui atuh da. Lamun ieu bayuh-yuh lain pedah alus hate, beuki dahar we. Cenah MBG meureun. Aduh, rame euy. Tuh, gerasok baca aju aja cek Allah teh kami teh nyiptakeun teh papasangan. Lalaki awewe tuh dipasang-pasang. Pernikahan datang, rumah tangga 7 tahun, ku beda silih ajenan, ku beda silih hargaan. Lalaki jeung awewe ngarumah tangga silih ajenan kana pangabutuh masing-masing, borosot cipejuh. Coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun paling bijil anak kucing. Mata Indonesia negara yang menolak pernikahan sejenak. Lalaki jeung lalaki dikawinkeun asa riweuhnya dunya teh. Awewe jeung awewe kararawin aing mah teu kabayang heesna da. Kumaha arera teuing. Teu normal gitu peta teh. Kudu diomean tah lamun anu kitu. Lalaki mah jeung awewe fitrahna teh. Ngan lalaki hampura boga adat boga sifat kudu beda jeung awewe. Mata bentukna ge bapapan beda. Kumis, janggot, awak keker, lamun ngomong heuras. Lalaki. Tamata kumis panjang, janggot panjang, teu boga hak bapa buat baeud. Sok bayangkeun kumis panjang, janggot panjang, baeud da jiga lele useupeun. Mata bisi aya di dieu kaum lalaki nu sok baeud dierok kitu ah. Asa ngararewa teuing ngaran lalaki baeud. Mun ieu tak kaum ibu-ibu kana baeud mah pagawean sapopoe. Kumis eueuh janggot eueuh baeud pan lucu jika jeruk deuk bitu. Ngan lalaki kudu sadar ku ilmu agama, kumaha ceuk agama, pamimpin teh kudu leuleus jejer liat tali. Artina ngaran pamimpin mah tong kapangaruhan ku baeud pamajikan, tong amek, tong geuleuh, tong rujit, tong cua. Nah, pamajikan bapak da pira ku pamajikan ngabaeudan tatangga. Justru kunaon pamajikan baeud tong ditanya. Da ditanya mah tong nyegag. Kunaon mama baeud? Ku sia tuh curang oge. Pertanyaanna ka awak sorangan gerasok aya naon da awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Gerap kotek tak gerap pariksa bisi tugas urang sebagai lalaki aya kakurangan. Kunaon ayeuna aya demo punten da rakyat mah teu salah. Nu salah mah nu loba janji eueuh bukti. Loba waos nyorosos tanpa buktos. Kunaon demo? Nagih janjina oi. Bener Pak. Tah pamajikan baeud dia lagi janji bapak. Nah bapak sadar pernah berjanji tarima abdi nikah ka putri teges bapak nu wastana neng titik-titik ka mun urang kawin ya. Rame euy. Heuh keur ngapalkeun ieu. Geus nyaho da kira nu kitu. 2 menit ge cageut. Tarima abdi nikah pan ceuk mitoha teh. Jang nana gerhana. Bapak nikahkeun hidup ka putri teges bapak nu wastana ning titik-titik mayang nyahoeun euy. Nu wastana ning titik-titik kalayan ngangewas kawin ku saperangkat alat salat ditambih artos 110 juta emas putih 80 gram dibayar kontan. Cek ibu teh naha eta emas kawin gede-gede teh ngaranna ge ngalamun bebas atuh. Dijawab ku kuring tarima abdi nikah ka putri teges bapak judulna tarima maruk lain perjanjian eta tarima perjanjian lain deuk narimakeun amis ngagelenyuk na wungkul tapi hasil beungeut nage lebok ku bapak lain deuk narimakeun geulis na wungkul kagoreng patutan pamajikan ge dahar ku bapak bongan urang geus ngomong tarima mata khianat gede lamun lalaki nalika pamajikan baeud curhat jeung batur ngomongkeun ka tetangga nyebar-nyebar di media sosial bapak teh sadar keur ngaragragkeun awak sorangan. Well, waduh, kalem bab rumah tangga geus nyaho urang mah. Lalaki tugasna beda, pamajikan ge tugasna beda, sok silih ajena. Jadi lamun pamajikan baeud atuh kudu kumaha? Lalaki sing bijaksana. Aya naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Geura toong duit ge geletekan ngan 10.000, aya tukang baso eta pamajikan lengot dina janela kiceup, suruput cidu dihakan.
kongkorong nu di injem ku bapak can dipulangkeun duit digeletekan 10.000 budak ngamuk hayang jajan beas eueuh dengan eueuh wajar pamajikan bae. Nah bapak kudu sadar oh iya penyakit pemajikan bae gek diuk gigireun pek ngomong si hade diajar pidato mah hampura bapak buat baeud mamah teh karena bapak can bisa mere tanggung jawab nu sabenerna heuh lain teh hayang ngugemakeun nu jadi pamajikan ngan dalah di kumaha liuk dengan ragap taya heureutpakeun pungsat bahan ngan aya ieu teh duit 2,5 juta ladang tomat gubrageun kana lahuna nu keur baeud da langsung atuh hampir nyekek lain teh tadi cager hari taknya. Itulah tugas lalaki. Berbeda jalan, berbeda tugas, beda karakter, beda wujud, kudu beda dina sifat. Pan sifat ibu mah dimanja dan diratukan. Hayangna teh kitu Pak, apa memang dimanja dan diratukan. Aing mah haroream ceramah kita sepatu janya. Asa menangkeun si eta. Dimanja dan diratukan. Hayangna teh lamun gering gek diuk salaki gigireun naon nu karasa ieu jadi mastaka usapan pek omongan ku bapak teh sing engal sehat lamun mamah gering atau bapak teh rek jeung saha mun mamah sehat bapak boga cita-cita rek mangmeulikeun kongkorong 2 gram da isuk teh ngajeret teh atuh cager jadi lalaki mah ampura kudu alus olo da ieu mah hayangna diolo teh coba lamun ibu kergering nah atuh pira kadar nyeri sirah umah-umah wadah nah yakin pak keheulna beak dikarep paling hoream nu ngaran awewe duit geus dibikeun tuluy ditatanyakeun sok jujur bu tuh cukurang oge bere duit 2 juta tamah 2 juta 2 minggu cek ibu teh pak uyah seep nah kamana duit nu kamari tah kumaha cek ibu nah ngabisani teuing kumaneh we aturnya cek aing oge paling mung awewe mah ditanya duit lu geus dibikeun matak lalaki mah tong loba tanya dalam urang 2 juta sabulan da moal mahi Pak udur ge beak matak ieu teh makhluk paling sakti salam dunya makhluk paling sakti teh ieu Pak matak bapak mah tong loba tanya coba ade ku bapak sok jadi lalaki tik-tikan tong dibere duit pamajikan aman meuli pedak jeung minyak nah hajing teh nitah pamajikan kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui ye tik-tikan berarti teu cocok jeung kalalakian patak nu ngaran lalaki ngakal pamajikan ngakeul ngarah pamajikan ngarih kunaon baeud lalaki nu kurang akal kunaon si itu bawel lalaki nu kurang akal matak lamun nyingareupan pamajikan bawel tong riweuh bawel pamajikan mang mah tong riweuh jual TV kayak pemajikan nanya nah hati pilih dijual cekap ku bibir maneh geus ganeng di dieu Pak manusia sadar kana ajwaja papasangan hirup lalaki jeung awewe berbeda tugas matak lalaki mah kudu leuleus jeujer liat tali sabab nyingareupan kaum ibu-ibu anu super aneh makhluk paling aneh teh ieu tah bada Isa di pasihan artos 5 juta busa laki mah 5 juta isuk-isuk cek bapak mah cing 25 keur bensin teh eta jedingna tukot kacirita gantian ye ari ibu cager buat asal wis direntenir ieu duit ti salaki 5 juta salaki butuh 25 nama kieu kudu tah gantian bener tuh Pak di dieu bapak kudu bari seuri hehe we kitu tong ameh hehewe nah makhluk paling aneh matak Allah nyiptakeun ajwaja papasangan dina hirup kudu saling melengkapi ibu nu bawelna salaki pan anu jarang ngomongna rata-rata tuh pemajikan lamun nyarita sajam tanpa titik koma lamun ngomong teh budak balik sekolah saragamna dipake sepatu dipakekan ngawelna ari balik sekolah teh saragam teh buka heula tah sepatulaan kaos kaki budak sahanya coba Pak kocok cek bapak kumaha tong kitu matak ngareupan kaum ibu-ibu ajwaja papasangan teh anu tadi tembongkeun lalaki jiwa pamimpin leuleus jeujer liat
Kedua jiwa pemimpin mah sobirin sing sabar. Asli pemimpin teu sabar mah Pak Kades. Mun jadi pemimpin kurang sabar geus hayang mundur Pak Kades. Naon sebabna? Alusna dipuji, gorengna diomongkeun. Entah teh sing sabar we Pak Kades da resiko. Resiko jadi pemimpin kitu teh. Entong nuntut batur kudu resep kabeh jeung tong hayang batur ngewa kabeh. Kadar eta resep jeung nu ngewa wajar manusia ngaranna. Boro-boro kapangkat urang nabi wae loba nu resep tapi teu saeutik anu ngewa pangkat nabi komo ibu bapak kaasup kuring bener Bu. Hiji waktu ibu teh nyuguhan salaki bawa kopi kana gelas ari cokor pabaliut jeung karpet atuh ti kudawat pepeus gelas bahe kopi cing lamun aya kasus kitu pepeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu sok curhat mempeng aya lalakina di dia sok pepeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu teu neuleuh sok Bu curhat ka urang sok Bu teu neuleuh terus cudang leung terus teu neleh terus kumaha buraong baong oh gitu baong gitu ternyata iya dicokot maganing eusi hatena bapak teh goreng adat gitu. Lamun cek bapak deuleu gelas pepeus bahe kopi tah jadi pamimpin nu kitu gagal. Isuk titah deui pamajikan mah ngadamel kopi pasti jawabanna kieu usia we. Kunaon pamajikan teu ngagugu bongan bapak teu narima kagagalan pamajikan. Bener. Kumaha lamun pamajikan pinter deuleu pepeus gelas bahe kopi kumaha lamun cek saha pamajikan nyaah ka gelas nyaah ka aing lamun nyaah ka gelas pira kadal 3.000 perak kopi pira kadal 1.500 sok molor jeung gelas 2 minggu paling bijil anak cangkir Pak. Mata lalaki kudu cerdas kudu sabar ngagunakeun akal di mana pepeus gelas bahe kopi artina ibu ngadegdeg nah ngadegdeg aya kasieun sieun dicarekan tembongkeun jiwa kapamimpinan wios mah pepeus gelas bisa diganti tapi pepeus hate pamajikan akang kamana akang neangan ganti eta pemimpin mah atuh aya eueuh lalaki kitu tadi angap bro sabenerna nu ngariung di dieu teh aya saurang nyengcen meureun gelas tidak kadal 3.000 kopi tidak kadal 1.500 nah bapak nepi ka nganyerikeun pamajikan heubeul-heubeul teuing sing sadar Pak modal leutik nah musibah jadi gede hartos ya darenge lalaki tapi sabalikna lamun gelasna dipulungan kopina dielap ku bapak isukna ibu bakal hati-hati deui nyieun kopi bakal pangheulana ka dapur ngan gagal deui gula warna bodas uyah ge warna bodas saking kurusuh kerebek kana uyah kocekeun jeung cai kopi dikeun kana meja Pak teu gagal ayeuna mah mangga leueut mak bade nyeuseuk suruput pangset Pak salaki diuji deui leuleus jejer liat tali kudu sabar kumaha lamun ngarepan kopi pangset inum we lahkeun bae hitung-hitung kopi anyar sudah ngan sesakeun satengah gedor ka cai mah aya naon bapana hayang roromantisan asa heubeul teu nginum duaan tak ieu kopi urut bapak suruput ku ibu pan diciduhkeun bah cek bapana kunaon ai mamah cudah ciduh bapak pangset jawab ku bapak sumohon teu kudu pasea matak jelema gede ngingareupan masalah gede bakal leutik jelema leutik ngareupan masalah leutik bakal gede tinggal tanya Pak bapak kumisan bapak janggotan bapak umuran tapi masalah leutik jadi gede berarti mental leutik masalah leutik jadi gede berarti budak leutik masalah gede jadi leutik berarti budak gede umur tenangtukeun kadewasaan demi Allah nana gerhana 40 tahun dewasa meureun gerasa oh deui kasus kadua kasus we haben matak nonggaran lalaki sabar jeung tong gede amek nah lalaki kudu sabar sabab hayang ngahadirkeun budak nu soleh lahir ti istri solihah
Istri solihah lahir ti salaki nu tanggung jawab, hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, imah page baju wete dahar sebe kongkorong boga gelang aya, hayang dangdan aya alatna, hayang dahar aya beasna, deuk balanja gebro duitna raos tebu ka kuping. Anak soleh lahir ti istri solehah, istri solehah lahir ti salaki nu tanggung jawab. Matak lamun budak baong jeung bedegong hampura tong wakan nyalahkeun pamajikan, buah-buah urang anu kurang dina tanggung jawab kanu jadi pamajikan. Anger Pak pamimpin mah aduh nu salah lain rakyatna, tetep we pamimpin nu kurang balegna. Hartos ya. Ieu teh pamimpin. Azwaja, Allah teh nyiptakeun papasangan tugasna yang berbeda. Dina agama pan barareda, maka orang nu berilmu bakal bijaksana dina beda. Nyingarepan orang Kristen, nyingarepan orang Hindu, nyingarepan orang Buddha, tong nyebarkeun agama ka jelema nu geus boga agama. Lamun urat Islam ngajarkeun agama ka orang Kristen, hampura Pak. Bisa jadi salah. Keun we manehna geus boga agama, kumaha hidayah Allah urang mengajarkeun agama teh ka jalma nu can agama. Ulah sok ngogoreng pangeran batur. Nah hanya agama batur mah kikituan tak ulah. Ulah keun we da itu mah nu batur, nu urang mah piara. Hartos Bu. Nu urang piara. Dina agama berbeda, aya Islam, aya Hindu, aya Kristen, aya Buddha. Heukeun keun. Nu penting nu urang we, ulah make jeung saban geureuh kanu batur dan nu urang ge beragama tapi cantang. Pan Islam teh kahartos, Islam kahartos bari kudu karaos, Islam kahartos bari kudu karaos. Ayeuna tetangga ibu Islam cing karasaeun teu kudu sangsara sugan teu dahar juk dibere, cing karasaeun ku yatim lamun teu boga baju dipangmeulikeun, cing karasaeun teu ku jompor teu boga imah dipangomeankeun. Lamun Islam kahartos punten kudu karaos. Arti Bu ayeuna nu dilalajuan ti Islam naon? Burger, pasea, pahereng, parebut usoli teu usoli, kunut jeung teu kunut, 11 jeung 23. Islam kahartos tapi naha nu karasa teh bet kitu. Artina lain Islam anu salah, hate urang anu salah. Dina Islam wae sorangan pan geus berbeda mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali jeung Imam Hanafi. Silahkan Pak bermazhab. Bapak Imam Syafi'i, kuring Imam Maliki, Pakades Imam Hambali, pengawas PAI Imam Hanafi, silahkan. Tapi pertanyaan anak, iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki moal kapanggih dengan sejarah papaseaan, artinya mereka dewasa saling menghargai dalam perbedaan. Ayeuna urang aku Imam Syafi'i, Imam Hambali, tapi sok pasea punten tong aku Imam Syafi'i eta mah Imam Samudra. Sadarah kirayu lo deui sebagai tina mazhab maka lungsur lembaga dina kaislaman. Aya Nahdlatul Ulama, aya Muhammadiyah, aya Persis, aya Jamaah Tabligh, aya Sarekat Islam. Geus teu kudu asa pangaina, keun we Jamaah Tabligh luluncatan 3 poe 3 peuting aplukan ka Masjid Batur. Keun bae tong digeunggeureurkeun batur eukeur urang acan, teu kudu saban geur. Lol deui tetangga dicadar. Ngomong umat Islam anu alus nyai, alhamdulillah nyai mah geus bisa dicadar, peupeurieun emak acan, ta eta nu alus hate mah Pak. Tetangga dicadar, nyanyi kigituan. Omean hate aing mun aral pira kadar ngomean hate kok hese-hese teh nya apa kunaon nya. Gerasok omean hate, dan nepi ka hese-hese teuing. Patak tong menta jabatan, tong menta harta, tong menta kedudukan, tong menta ilmu ka Allah teh entong. Menta naon atuh? Menta bersih hate. Lamun jelema bersih hate dibere ilmu tawadu, lamun jelema kotor keneh hate dibere ilmu, loba jelema ilmu tapi adil tadu hayang pasea. Patak hate heula nu kudu diomean teh hate heula. Hartos Bu. Ya. Omean hate teh hese. Ari hirup hayang tenang, ari balakna hate teu dipiceunan.
di imah hayang genah gampang, mun ibu hayang ngeunah cicing di imah bala bersihan, belebuk empel. Ngarah naon ibu? Imah kudu bersih, ngarah ngeunah di cicingan. Awak urang hayang tenang, beresan hate, hasud tong aya, dengki tong aya, geuleuh tong aya, cuak tong aya, rujit tong aya, di dinya katenangan bakal terjadi. Sapanjang aya kangewa, aya kageuleuh, aya karujit, aya kacuak, cingceung panon neangan kagorengan batur, dengdek ceuli hayang apal kana kabeuteun batur, getek bibir hayang nyaritakeun kasalahan batur, di dinya katenangan moal terjadi. Weh. Aduh. Kalem we. Loh, nah nya ya sateu karasa jug sajam di ceramah teh. Bu bisi geus tarunuh uih weh. Naik tadi itu sih goreng 10:30 gerasok tempo ini 10:30 pak. Nah asa tereh teuing waktu teh nah nana gerahana apal geus sajam suku geus cangkeul dah jarang diuk mun ceramah. Nah hama geus jarang sieun salah kursi lain keur urang. Da baheula ge pernah pandegulom ceramah di pejabat, malum pejabat loba ajudan. Begitu kunyung-kunyung datang ge ke dina kursi mirip ieu tah kursi teh. Mata nempo bieu teh seung-seungiteun. Asa inget mengenang sejarah baheula gitu. Gek dina kursi kieu dicopot ku ajudan tak kerah baju teh. Tong calik di dinya cenah eta mah kanggo ustad gitu. Ing depan abdi oh cenah ngaapuanan gitu. Lamun tak ieu abdi mung diuk di dinya teh sieun lain keur urang. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamal gerayu urang dewasa. Matak naon silih ajeuna. Genah jelema Islam dek diajenan ku saha lamun lain ku umat Islam sorangan tong ngarep Islam bakal diajenan ku agama sejen lamun Islam eta sorangan teu silih ajenan antara Islam jeung Islam. Al ikhtilafu bainal ummati rahmatan, perbedaan teh kudu jadi rahmat ulah jadi laknat. Resep benernya pun mun kitu jelema kabeh. Ibu apa dangder oh lain Banten nya ieu mah poho sampe atuh. Sampe bawa ku ibu jadi kiripik, bawa ku ibu jadi gegetuk, bawa ku Pak Kades jadi peuyeum, dicana ku pengawas PAI jadi comrok, dicana ku simpuring jadi misro. Jelema barang jieun gumantung tina karesep. Ada gori mah resep mah comro we cek ibu teh mama misro, nah mah jeung misro mah ngarah aya amisan, da abdi mah cing teh hayang lada, meujeuh lada budak nora, meudeuh amis holot. Cek Pak Kades abdi mah peuyeum, nah pan waosna tos leungit hiji-hiji. Atuh cek pengawas PAI, punten cenah abdi mah hoyong gegetuk. Nah, sebagai pengawas nyuguhan teh nu dianggap makanan paling super keur di kota adalah gegetuk nu tercipta tina campur. Tong diadukeun antara peuyeum jeung gegetuk ancur heueuh ka dahar moal. Kudu kumaha atuh geura balik kana level mimiti, sampe keneh sampe ngeunah hirup pun kitu. Di imah ibu ge pan aya filosofi hirup, aya boboko, aya ayakan, aya nyiru, aya asepan, anger balikeun awi keneh awi rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh, rek Sarekat Islam, tetep Islam keneh Islam. Nama teh jeung kudu ngewa. Aduh. Gerasa maca sholawat maruk sarua dah henteu. Aya sholawat jiga dangdutan. Sholatul hoho, salamul hoho, ala toha rasulil haha ayat. Aya oge nu sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala ayat. Aya oge sholawat anu ngahudangkeun jamaah da geus peuting teuing. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Aya teu kudu riweuh berpikir nah eta mah kitu, nah ieu mah kieu, nah maneh mah kitu. Ulah sok silih salahkeun, tetep balik deui kana metode mimiti. Sholawat keneh sholawat teu riweuh. Aya nu maot milu tahlil, nu tungkul, nu hideug, nu muih ongkok. Panungan ku bapak lamun tahlil, da meureun bapak ge apa? Nu di juru aki-aki tungkul. La ilaha illallah. Les leungit, budak-budak dahar sia. Mata disuruh teh bah cing teh urang tahlil deui, siap. Nah cing teh abah semangat, teu lila cenah geuna euy. Nya heuh dah hees. Sedengkeun ustad di dieu mah tahlil teh sajam setengah.
cangkelna, ripuhna, lunglengna, tuluhna, la ilaha illallah, la di bener-bener pan bacaan lagi cinta kela nah hate tungkul ampo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare yai ustad cinta di budak ieu ngarah naon ngarah teh sare juga si eta ternyata hanya sebatas metode nu gigireun bapak tah muih si eta mah illallah 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 nah ada bubar tahlil tibatan dahar mana golok-gok di buruan atuh balik ke ka imahna nah ada isuk teh ka rumah sakit datang ambulan jadi isukna teh tahlil teh di dua kelompok kurang balik yuk nu tungkul keur maca tahlil nu ngagideug maca tahlil nu muih ge keur maca cek Allah cek Nabi ikmali gara-gara gawe naon Gusti gara gawe ku tahlil eta sorangan la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah manusia tinggal narima itulah la ilaha illallah tinggal nampak nah hesena halis geus alus tampak da halis rambut panjang mah oh sugan urang suku bumi halis na mabay ka di kabeh lamun halis urang di para rajang urang di titah ceramah teh sudi teuing nah sieun asa ceramah di alam gaib tuh halis ibu jeung halis kuring sarua matak tong riweuh halis geus alus antep kro ganti ku patlot balik ti dieu leungit hiji Allah merek bulu panon pangeunah bulu panon pondok kucap kicap teh hampang buktu teu kahalangan teu narima karena penciptaan Allah luk-luk di panjangan dan nempo urang teh kuat jigan repot atuh kicep nu paling paur balik ti dia mah motor gelebug angin badak nilep duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon awak genut teangan hikmahna kunaon genut alus parab cirina salaki nyenangkeun teu kudu riweuh wahai kaum genut ieu mah lamun dipoto nyangeyeng gitu teh kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing penipu dina foto langsing diajak pangi meber matak naon lamun narimakeun hikmahna cirina disenangkeun ku saha ku salaki ngan kunaon salakina peot ngabatin kumaneh la ilaha illallah teu aya nu minterkeun iwal Allah teu aya nu ngabisakeun iwal Allah teu aya nu ngamampukeun iwal Allah teu aya nu ngadaikeun iwal Allah matak manusia tong sagala diaku kabehana ge kun payakun ti Gusti teu kudu riweuh hirup pan kahayang ibu jeung kahayang Allah teh beda kahayang ibu membuka salaki kasep jeung beunghak ai jadi jeung nu petot lag-lageun mah aya Allah mau ninga dek nyalametkeun awak itu betul ada ngadoa ya Allah paparin abdi rumah tangga sakinah mawadah warohmah pan teu nangtukeun hayang si A si B nya mentana teh kitu hayang sakinah mawadah warohmah maka Allah ngaijabah bere we nu petot eta teh pang ijabah Allah Pak nah da dibere nu kasep mah ibu moal kuat hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet rumah tangga lamun dibere kasep jeung beunghar coba jeung nu petot dek balikeun henteu kajeun senang atuh aduh nu petot matawaran Pak bilih bade salingkuh moal mah bapak mah bade satia jelas satiana moal payu udah petot atuh ternyata Allah mah uninga kana nyalamet cara nyalametkeun jelema ya dibere we anu teu cocok jeung kahayang dirina kahartos ya lamun di dieu aya pakades 5an nu jadi saurang 4 nu teu jadi tah keputusan terbaik teh Pak nu 4 terjadi anu hiji jadi keputusan terbaik dan anu genah nu terjadi kira sok bubar ti dieu gedor tah kades anu baheula kampanye tes didinya basa nyalon boga janji A nepi ka Z jawabanana simpel apaan keok geus we tapi keur Pak Kades anu jadi nalika ditagih Pak Kades wayahna Bapak Kades basa kampanye boga janji ti anu pikajet lamun mampu nohonan janjina maka Pak Kades menang dunia berpahala di akhirat ngan hampura lamun teu mampu nohonan janjina sebatas menang dunia tapi eleh di akhirat matak wilujeng kanu kareok kaharti Bu jadi enggeus hirupna tong riweuh tinggal narimakeun nah hese-hese teuing
dan dipaksakan maneh hayang jadi penceramah moal bisa Pak ieu takdir mah cobaan resok RW udang si badak gamis ngangsar sorban ngagaplek tas beceklan da moal anu ngulem RW nu aya ge cek warga aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana bajuna tapi takdir mah tarimakeun kodratna tarimakeun takdir mantap datang weh ajengan khoer wah khoer di Manon Jaya aya ungkapan anu terkenal lempang tong hayang cicing tong mung lempang dina kuduk cicing dina ulah salamet jelema oh liurnya lempang tong hayang cicing tong mung lempang dina kuduk cicing dina ulah salamet jelema lamun memang ulah ibu cicing lamun memang kudu ini hartos dek teu salamet kumaha jelema lamun memang ulah ngomongkeun batur jempe oi denge ieu mah nu diulahkeun dere ngomongkeun batur hampura lamun isuk jaganing geto kadenge kudu diomongkeun ibu ditampiling jeung dikepret tong laporan ka RT lebok kalakuan sorangan matak bener cicing dina ulah lamun ulah ya cicing lempang dina kuduk lamun kuduk pek lakukeun kan aya nu kahiji lempang tong hayang cicing tong mung hirup manusia tong hayang tong mung beres kalau bajelema gelote teh kemelaan ka hayang sok ibu hajat piranya kadar nyunatan budak bawa ka dokter mayar 1,5 juta balik mencit hayam nyieun bakakak tuluy numpeng bagikeun ka tetangga beja-beja murang kali abdi syukuran dihitan geus 2 juta beres udah hayang dangdut tong nuding ka hayang Allah bab dangdut mah deueuh malaikat joget dah hayang bajidor pek bae lamun boga duit niatan we ngahibur umum ngan ieu mah nu keur sangsara ulah dangdut ditabuh bajidor ditabuh joget luhur panggung waduh mijah dina bajidor nah da bubar hajat 2 poe jebleh di juru masjid teh mang kunaon ceurik kamari mah joget kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang nuding Allah lain takdir Allah lebok ka hayang matak manusia nu alus kahayang dirina kudu cocok jeung kahayang Gusti Allah nah sing cocok kahayang urang teh jeung kahayang Allah matak lempang tong hayang cicing tong mung lempang dina kudu cicing dina ulah itu nu dimaksud metode ceramah di urang beda sikapi ku dewasa nana gerhana paling beda di mana ibu wujud Ustad Kipat tuh uyuhan urang main ngahargaan we ada begi ngungku gue di mobil nanyakeun di ditu ning aya warung beda Sherlock teh di ditu eureuna teh las eueuh cing teh Sherlock aya Sherlock beak ai panggung eueuh tuh geus kitu ieu pangaosan teh sugan aya nu ngabring-ngabring jelema da eueuh Pak aya tukang warung nih belah ditu cing bu bari tumaros paling mana cinten pangaosan tenang we cenah nah geus tenang ustad ge teu acan sumping bari ka dewek teh untung aya hancip cek hancip teh eta cenah ustadna maknya teuing gitu abdi teh rada kapancing emosi asup deui ka warung bu gaduh HP nah deuleu na TikTok aing aduh ampun kapan batur mah udang badak gamis ngangsar sorban ngagaplek tuluikeun tong nurutanana gerhana entong kuring teu maksa ustad kudu dilaan kopeah kuring teu maksa bapak kudu nurutan kuring da kuring ge teu maksa bapak kudu nurutanana gerhana jeung bapak ge tong maksa kuring kudu nurutan bapak hayu urang berjalan dina metode sanajan beda tapi nu penting mah Islam keneh Islam kudu jadi riweuh nya ustad kitu teh di kopeah nah ieu ngocrot ku kopeah hartos Pak tong sok neangan bubuk leutik jadi kagorengan jadi gede atuh hayang we atuh tanu pasehateun nepi ka jadi beda metodena beda teang sok ustad sa Indonesia da barareda mama hayang nu bari curhat tong ngulem kuring mamah dedeh di Ciamis pan ibu geuning sok curhat mamah dan curhat dong iya dong ma caroga abi menyeburutnya tuh usaha ngomongkeun gitu ka mamah dedeh mama ngulum ceramana hayang anu jika ojek online tah kakara ieu jika ojek online bae we mama ngulum ceramana
hayang nu bari sholawatan anu make naon teh hadroh aya pabagianna di Bandung Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawari sae suanten mamah ngulum ceramah hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat sejarah-sejarah Jawa Barat Syekh Kuro ka Rawang Syekh Abdul Muhyi Mahmud tah eta mah aya bagianana Abuya Muhyiddin di Sumedang mamah hayang nu keras Habibah mamah hayang nu ngawangkong jeung cacing kumaha ibu we lah aing mah mamah hayang naon nu lentong Agim di geger kal lentongnya Agim aduh suanten lembut saudara-saudara yang budiman sangat bersyukur sekali ya bisa hadir di Sukabumi ini ya. Ucapkan terima kasih bagi Pak Kades, bagi Pak Haji, bos MBG, tapi rek ditutup. Aduh, kaca letot aing mah. Apakah ibu senang berjumpa AA? Senang ya. Tapi mohon maaf AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan lantong gimana Pak ngomong belum ceramana hayang nu bake budaya wayang golek nama ruk lain dakwah wayang golek dakwah dengan kudu apal sejarah nah wayang disebut dakwah tong kakawe Semar Yawe nangun Semar kuncung danar wulung ngelupan Semar na kebo leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenggelek jadi satria kanja bapak-bapak bari harewosan ieu teu sangka cenah euy nana gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun Pak nuhun bari eueuh nu ngomong kitu teh demi Allah eueuh ngan urang we ngarang wah nu belah ditu ngomongkeun gandeng jelema teh bawa kitu kira sok toong bahasa Sunda leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria ai satria kumaha Pak satria mah datang di papag ku karpet merah di ugung-ugung di sanjung-sanjung itulah ngaran satria tah bapak ka akhirat teh bakal jadi satria di papag ku malaikat lain di papag keur saha eta nu mampu ngaleungitkeun dirina ngahadirkeun ka hayang Allahna nu mampu leungit cuakna diganti ku kacintana nu mampu ngaleungitkeun ka geuleuh ganti ku deudeuhna leungitkeun ka benci ganti ku ulas asina itulah ngaran satria dina poe ayeuna weh wayang dina wayang oge pan aya bebengok si Dorna aja begitu gini si Cepot dipencit ku Arjuna lantaran diadu domba ku bebengok Dorna matak paingan nepi ka ayeuna jelema nu sok ngadu domba disebut Dorna karena itu aya Dorna coba panggoreng-gorengna hate dina pawayangan adalah bebengok Dorna geregat jelema nu lalajo amek kabeh nu lalajo geuleuh ka Dorna sabab apal talajak jeung sifat si Dorna sok ngadu domba batu tapi ibu tong geuleuh-geuleuh teuing ka Dorna da aya nu bogana dalang nalika beres ngawayang Dorna geus ngadu dombakeun antar Arjuna jeung si Cepot nepi ka dipencit beres we eta bagian tema eta si Dorna dileretkeun kana peti isukna libur cek dalang omean Dorna bisi bajuna peang dicet bisi bajuna peang diganti bisi catna rusak dicet deui artina kudu bogana mah diomean Pak nah mah kieu kudu ngewak ka Dorna kudu bogana mah diomean nah mah kieu kudu ngewak ka jelema nu maksiat tukang bobok tukang taruk tukang mabok tong ngewa Pak Allah bakal ngomean si eta ku cara pangeranna lain ku cara urang ku cara bapak momoal teu ngadek atuh artos yeuh ibu bawel tong diomonganan antep nyata bawel engke ge cara Allah nu bakal terjadi bere jadi huntung eureun bawel harita keneh
Bapak tujah tejeh tujang tajong wae ka pamajikan galak keteungeul tujah tejeh bu wayahna engke oge ku Allah bakal dibere perkara cabut tanaga leungeunna cabut tanaga sukuna aduh kahartos ya matak samemeh Allah nyiptakeun perkara eta leuwih hade sadar yen urang ulah berbuat seperti kitu bisi ku Allah ditegur ku perkara eta bener. Mama ngulum ceramah yang nubari nyanyi oma Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi hayangnya kaciri rasa ke oma Roma Irama berdakwah nah sambil bernyanyi kalau turek yang hala catatan nah itu apa dalin tukang nyanyi lagu non bu karamat nya sugana sinyalan lirik nembongkeun abdi teh nyaho nyanyi ieu teh lagu karamat li aya hai manusia aya musik aduh aing mah jeung geumpeur jeung naon tapi abdi mah jujur teu kagoda ku duitnya lempeng we kana nyanyi eta teh filosofi hirup yang abdi ceramah teh neangan akhirat lain neangan duit eta loba nu mere ge teu sugan kagoda ewe dunya mah geus waktuna meunang mah meunang eta buktina naek kana meja kabeh ai kuring boga rasa jeung rumasa dibere duit ku batur teh rasa teh atau kudu kumaha kuring kanu mere kudu rumasa kumaha rumasana ngadoakeun anu nembe marasihan artos sing parek milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocok atau cek kurang dieu misalna cenah abdi teh doakeun pancan mere lol deui pan darso dakwah darso ge maka jeung aya lagu amparan sajadah lain dipikir-pikir tina nyanyi menang 1,5 juta amparan sajadah para welas ya Allah nu maha kasih ya Allah nu maha welas ya Allah nu maha kasih taya deui bangun tangan taya deui pangbalikan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati 3 juta 2 lagu eleh artis papan atas ge eleh nanjikan lamun urang metode ceramah ku nyanyi tuluy artis teh moal aya gawe kewe anu geus teu payu kana dakwah kakara deui nuhun Pak Haji nuhun sing parak milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi jigana Pak Haji mah kudu make Fatihah da gede dengan jelema nu ngaweun ragi Allah ustaz teh nya doa di jualan teu nyahoeun heureuy sia teh ye naon eta ngaranna nyanyi menang pek bae copot kata-kata nu halusna dan nyanyi baheula jeung nyanyi ayeuna mah talung baheula coba nyanyi ayeuna bu lieur kan huluna gitu maka deung aya buka dikit jos maka jeung aya lagu pacar dunia akhirat narek bobogohan wae nepi ka akhirat udang budak ge dibere nyanyi menang teteh pek bae da agama ge datang Sunan Gunung Jati Cirebon lewat seni jeung budaya ngelahirkeun kacapi suling kacapi kecap nu hiji suling teh susul sing eli ai kacapi kawatna 20 berarti sifat wajib Allah nu 20 ari nada kawat aya nada 5 nada dasarna dami natila artinya di alam dunya teh beda dijentrengkeun ku ahlina anu beda jadi ngeunaheun Pak matak lamun hirup hayang ngeunaheun pok geura jaga nilai persatuan dan kesatuan supaya sanada dina kahirupan weh gitu
kacapi suling susul sing eling tak ieu teh bahasa kuring teh susul sing nepi ka eling eling ka mana eling ka Allah taala anu maparinan nyaring ka diri kuring hariring lain kuring haluang lain urang tapi hariring ti Allah nu maha berhing haluang ti Allah nu maha murbehing alam kabehanana ge ti pangeran-pangeran keneh nah ari urang sok loba ngaku hirup teh bener ya. Ibu ngapalkeun baheula ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nyanyi wujud ki dembah embong pak penting dembah embong pak penting sok abdi musikna ibu nu nyanyi sok wujud ki dembah embong pak penting dembah embong pak penting dembah embong pak penting dembah embong pak penting dembah embong pak bobak bobak embong pak embong pak sare udah teh ngalian nur aja kan baik ade kamana karata bisi labu tuh pak ngahudangkeun nu sare mah kitu we babari aki-aki di masjid supaya loba nu ka masjid berjamaah ku nyanyi eling umat pan nyanyi eta muslim ya muslimah ayo urang berjamaah maasona aya keneh di dieu tuluikeun anu tara ulah sok cempadan kanu osok nu osok tuluikeun dina osokna tong silinggu nanaonan euy pupujian tong kitu da sarua metode ngarah jelema daraek ka jero masjid hanya sebatas metode nama jeung kudu paseh atak leungitkeun ego teh leungitkeun ka geuleuh ganti ku deudeuh leungitkeun ka cua ganti ku cinta leungitkeun ka benci urang ganti ku sifat welas jeung asih kakara disebut sirotol mustaqim. Kul datang bulan Muharram hanya urang NU nusok memperingati muludan Rajab Rajaban Muharram orang NU persis dulur urang tara tong saban geureuh kanu tara bae atuh urang osok tuluikeun geunah bener mun kitu nya nu osok ngageunggeureukeun nu tara nyempan nu osok pasea tong sok itu hirup batur tara hargaan ku tarana urang osok batur ge kudu ngahargaan ku osokna mana teu jadi masalah kunaon atuh urang enu make jeung ngayakeun muludan ngarah umat manusia wawuh jeung apal bahwa bulan mulud adalah lahirna Kangjeng Nabi kunaon sok ngayakeun Rajaban ngarah umat Islam nyaho yen di bulan Rajab aya sejarah Isra Mi'raj kunaon aya Muharraman yen umat Islam kudu apal ulah ari Januari Februari Maret jeung April di ugung-ugung disanjung-sanjung nah ari Muharram kuat sepi jempling matak darak-darak orang enu santri di Barawa keliling desa naon ngaranna pawe ai pawe mawa naon obor tah pertanyaanana ari obor keur naon nyaangan bener bu iya teh sejarahna Nabi Muhammad di bulan Muharram terjadina hijrahna Nabi Muhammad di bulan Muharram di Mekah ka Madinah ari Mekah poek ai Madinah caang matak jelema tong sok cicing dinu poek gerak pindah ka nu caang engke caang itu kabawa ka Mekah pan akhirna mah Mekah alus Madinah alus kunaon eta make jeung hijrah kunaon orang enu mawa oncor keur naon keur nyaangan kunaon hijrah ngarah caang hirup tah oncor teh filosofi tina hijrah Nabi Muhammad oncor keur nyaangan hijrah ge keur nyaangan deuk teh caang kumaha atuh nu bodoh hijrah kana pinter caang dina pinterna nu kedul jadi daek caang ku daekna anu salah jadi bener caang ku benerna nu goreng hate jadi alus caang ku alus hatena inilah makna oncor di orang NU nya tah balad urang mah persis tara keun bae meureun geus caraan itu kudu riweuh geunah mun umat Islam dari dewasa nepi ka dinya apa nya moal diadu wae urang matak akhirna teh loba diadu teh jadi we nangtukeun presiden ge hese padahal Islam teh 92,17% umat Islam Indonesia tapi hayang nangtukeun presiden hiji hese pak hese nah bongan umat Islamna bercerai kahartos ya lalajoan teh ieu madrasah
Iya madrasah teh ibu gambaran filosofi manusia kudu jiga madrasah semen tengah ku semen batu tengah ku batu pondasi tengah ku pondasi kenteng tengah ku kenteng paku tengah ku paku geus we sesebutan madrasah ibtidaiyah naon ngaranna itu eueuh pelangan atuh dah bawa sabilal mutakin tersilih akunya sepakat kabeh karena sabilal mutakin sepakat tersilih aku Pak tapi nah ari manusia sok silih aku lamun teu ku akal nilai persatuan dan ke dina bulan Muharram oge terjadi Nabi Adam digubrageun ka alam dunya lantaran nyieun dosa naon ibu nuang buah anu cek setan mah buah holdi teh kebaelah buah holdi begitu mu nuang buah holdi ku Allah digubrageun ka dunya cenah bejana Nabi Adam gubrag ka dunya itu bulan Muharram ternyata Nabi Adam ge tobat Robbana zolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin Nabi Adam ngadoa eta diterima tobatna ku Allah cenah bejana eta ge bulan Muharram matak bulan Muharram adalah bisa diartikeun bulanna tarobatna manusia hiji tuluy deui Nabi Musa meulah lautan ku tongkat eta ge bulan loba apa kejadian bulan Muharram tongkat Nabi Musa aya keneh aya cekelan ku bapak beulah tu lautan kalah kapaeh bapak lain bab tongkatna tapi hate nepi teu ka pangeran kolot baheula budak hareeng eueuh rumah sakit eueuh dokter dijampe nage jang jawokan maka jeung aya jampe nyiri hareeng teh kieu diceklan geuning sirah budak Allahumma sri sadana mayar di buana kabogoh heureum sajagat aci sungsang larang beurang aci sungsing larang peuting buah holdi aci Allah la ilaha illallah cager jam da lain jang jawokanana hate nepi teu ka Allah lol jalma kasurupan bapak maca yasin situ ngadon maca yasin saruana ternyata nu nepi teh hatena matak lempengkeun hate ka Allah sangkan nepi cirina jelema teu nepi ka Allah ari bibir ngomong Allah tapi sifat nu ku Allah dicarek bet dilakukeun teu nepi teh ka Allah geura urang baca urang tanya Bu pangeran ibu saha kan kita di akhirat bakal ditanya man robuka sa pangeran ibu sa pangeran kuring sa pangeran bapak man robuka sa pangeran anjeun teu ngajawab sayu Allah tah pertanyaan nu kadua sok ngawadul tah kitu jawab dari nanti lagi gede wadul pisan tuh saha pangeran ibu Allah sok ngawadul sok pedit sok sombong nya cukuran hate mah teu nepi ka Allah bibir ngomongkeun Allah tapi hate ngabohong bagaikan Abu Jahal pedit bagaikan Korun sombong bagai Fir'aun bibir ngomongkeun Allah hate nama mana buktina matak sing lempeng siratal mustaqim lamun nyebut Allah kudu nepi kana parentah Allah matak jelema geuleuhan rujitan suaan ngewaan ajeun nyebut Allah sabenerna hatena keur menutup diri tina Allahna weh ngosan jam 11 tipu euy jeung nu hadir di dieu aya yatim teh sok ka dieu bere duit yatim oh bilih aya yatim di antara nu hadir ieu sok piwarang kapayun deuk dibere duit lamun daya yatim rek diganti ku jompo yatim heula ayo yatim silih reret teh meureun ibu apa deuleu urang bari ngitung duit heuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
5 genep 7 8 salapan 10 1 juta tah genah 1 juta tah ieu mah receh lila ngitungna receh ya heula nu gede heula 1 2 gitu 3 abdi mah percaya ka akang mun dihitung ku ibu-ibu percaya 5 genep lain suudon matak teu dibikeun ka ibu geus deui kurang teh sieun suudon matak moal dibikeun teu suudon ngan sieun ari kasieun mah wajar namun ku akang mah percaya cuma calon pejabat 4 5 6 7 8 9
receh. 1, 2, 3. Oh, yuk 2 jutanya kak. Acan, acan bu. Mana yatimna? Bener dia teh yatim. Oh, geus barada, geus garawe gitu. Oh, geus baru salaki. Oh. Kala jompo urang tempohan jompo. Tenan naon jompo Pak? Dio. Jompo. Sugane eueuh deui. Munawar dibawa ku urang. Jompo Bu, yuk. Teu aya deui. Alus di pengajian pot eueuh jompo. Sarahar sarare meureun jompona teu hadir. Tuh, itu tinggal tuh. Jompo tuh. Bu, bade ka dieu moal. Mun dipasihan bade nampi moal. Moal nampi. Moal nampi. Abu. Sok tong isin sok. Sabaraha juta? Abu kan sareng mimit kan? 2 juta 3 4. Tuh, menang 5 juta 100. Keprok menang, bro. Alhamdulillah tuh. Sugan jompona hiji jadi gede milik. Bisa beli motor Mio. Wah itu tuh, oh ya 2. Banyak orang kudu turun, kudu neneangan jompo. Mak, mending kaluhur yuk. Jangan abdi ka dia. Ya, aya di cokelan mah jeung urang ge. Kumaha Pak Kades? Bios. Awas geus. Oh, untung aya panitia bagian neangan. Nuhun panitia. Tuh di tukang tuh jigana nu make tiung bodas tuh jompo jigana tuh. Anu deket tanggal cau. Oh lain geuning kararas eta mah. Tuluy ya. Ustad setempat di dieu. Nusok ngimaman di dia sah. Aya teh Pak, hadir tuh Pak. Mana? Akang, oh bagja, alhamdulillah. Pokoknya malah. Awas gebis Pak, awas gebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ya, 7. Sok werek 20 ke sok. Tenang bos MBG aya kene. Kira-kira beak duit ieu kurang deuk turun minta deui. Oh, aya. Emak di mana? Asli teh dia Ganda Soli. Emak sami Yuswa seberapa tahun emak? 80 bagjanya masih kena aya nya jag-jag gitu sing sehat mahnya. Gaduh putra seberiji. Mung hiji-hijina aya di dieu. Putra emak aya di dieu. Salam baktos ka putra emaknya sing sarehat. Awas gebis, Pak. Awas gebis. Ari emak di mana? Caket di dieu. Yuswa seberapa tahun? 8 tahun. 80. Serius 80? Merdeka teh 83, berarti emak keur zaman Jepang. Ya, zaman Kaligato, nu eta geuning. Anu Kaligata Garobae. Begitu. Nya kenerangkeun Jepang. Mak, di mana? Ganda Soli sami. Alhamdulillah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aya kan teh? Bisa aya nu rek nambahan duit nah maksudna teh sok. Awas gebis. Duh. Tah teh kedahna kursi. Yo, kursi abdi angge kumaha sok. Di dieu mah. Yo. Tah mama di dieu na kursi. Tinggi. Dia ngan sakieu atos. Bener yo. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalem. Dia hanas dibagikan tulungkan nyusul geus eueuh duitna ge. Deal Pak. Bener ya? Oke. Kanggo jajan emak. Nuhun Pak. Kanggo jajan mak. Ka tukang baso. Nya ayeuna tu tukang baso karunya. Nuhun manya. Doakeun abdi sing sehat. Ya sok. Sing tiasa ka dieu deui, lamun aya nu ngulem mak. Adi eueuh morek naon ka dieu. Mak, punten. Mangga nyanggakeun nuhun ya. Sing sarehat sadayana mak. Alhamdulillah. Pak Ustaz nu di dieu? Akang. Oh, emak teh acan. Apunten. Nuhun. Pak Ustaz nu di dieu? Pak Ustaz nu aya di masjid ieu. Aya masjid teh di dieu? Kapan aya imam, aya makmum, aya imam, aya muadzin gini nu kitu geuning. Aya Pak? Bapak. Apaan kades eta mah? Oh jadi imam ongko, jadi ustad ongko. Astagfirullahaladzim. Meni komplit kata jabatan ku sorangan. Pak Kades mah entong naik ka luhur. Jadi Pak Kades mah ayeuna mah keur teu jadi ustad, keur jadi kades. Mong doaan MC sareng ge. Oke. Bu. Nu adan. Muadzin. Pak, kalau dia Pak. Pak. Bener. Kades jahil pecah belah cenah adana bener. Bapak anu sok adan subuh duhur asar maghrib isya. Banata teh naon? Oh muadzin. Oh di dieu mah banata. Asa bahasa ti mana banata? Muadzin, Bilal ternyata. Bilal. Bu, abdi lain masihan masjidnya. Abdi mah masihan ka pribadina. Masjid mah kepikiran ku ibu. Kenteng bocor pangumeankeun, WC rusak kok. Abdi mah ya masihan teh ka pribadina. Ka imam, ka muadzin, terus ka naon Bapak teh? Tukang adan. Nah, ya artos aya gede kan ya kalau. Abdi mah masih hamburannya masihan ka pribadina. Lamun masihan ka masjid engke sok aya nu nanya dikomanakeun duit ti ustadna kan gitu. Ieu mah tong nanyakeun keur pribadina rek dipeserkeun kana rokok, kana sarung, kana acuk terserah pokona asal ulah dipake judi online. Aduh 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Kanggo bapak ya mah. Ulah dibikin ka masjid keur bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Kang, apunten abdinya sing sehat akangna. 1, 2, 3, 4, 5. Bios raja kepanya ambura abdi tuh. Aya keneh wae duit teh loba. Kepala sekolah ieu. Aral.
Jadi kades, ustad, kepala sekolah, donatur ongkoh, lamun dibikeun deui sarujeng nyidu diletak. Aduh. Guru bener guru. Aya sabar urang guruna. Wah, juga rada hate rada deg-degan guru sieun loba. Ya duitna sabaraha deui ya. Aya sabar urang? Meuju. Sok guruna. Aduh. Mun tiap ceramah kararieu nya genahnya. Muridna kumane muridna mah teu. Kembali deh Bu. Sok yuk sok. Iya. Tos sabaraha lami ngaguruan di dieu. Panglamina sami lami. Ibu lami ku sabaraha orang ieu teh? Oh jadi opatan. Ieu teh madrasah ibtidaiyah. Oh diniyah. Jadi ngajar ngaos jeung ngajar umum gitu. Agama. Oh agama. Mana jadi teh? Woi, mau angkat dia? Oke do bayi, wios. Gone bayi lain maksudnya. Wios teu ka dieu ge, harunya eta orok. Nu ieu. Ari ieu status bangunanana nu saha ieu? Wakaf. Wakafi di saha? Warga dia. Oh, geus berhasil atuh agama di dia mah geus bisa ngawakafkeun tanah sakieu. Oh, ieu sami diwakaf. Oh, bagja. Tapi aya keneh di alam dunya aya kan ngawakafkeunana. Tos teu aya diukna ibu ngocor ka ditu pahalana. Asli. Demi Allah mata ngawarakaf atuh lain amin dari batur wakaf serangan teu. Ampura abdinya. Apunten abdi. Kalah acan aya kana sesa. Tuh aya sesa keneh Pak. Ngahaja di kieu teh ngarah abdi teu ngodok. Ala ieu jasa keneh tuh. Aya. Wiyo sok. Itu apa tak? 70 bagi 4 Oke waktu kieu. Ya nu 20 ku abdi nya. Tadi tambahan 50 jadi 25 ewa kan? Alah, nu goreng hate mah manehna mangan 25. Tak goreng hate atau nu beje-beje isuk teh era urang. Jadi 25 gitu ya. Nuhun hampura abdi. Nuhun mangga. Awas gebis, terutama ibu-ibu. Awas gebis. Awas Bu, kalem, tenang. Sok peserkeun kanggo jajan, mak doakeun abdi nya. Doakeun abdi. Mohon. Tarik teuing. Awas ge. Pak, hapunten abdinya. Hapunten pisan, masing sarehat. Sing jag-jag. Nuhun. Pada sehat sadayananya. Amin. Awas gebis. Ya, nuhun Pak Muadin. Batatanya di nuhun adinnya, batat. Bahnata. Jadi tukang adan teh bahnata. Astagfirullahaladzim. Aipanya orang tukang adan ngaranna bahnata. Pekte nami aslina bahnata. Sama wakilan. Ya, nuhun. Sami-sami pada sehatnya. Tayin nama waktu nak ngeusan. Sim kuring atas nami Nana R Gerhana ngahaturkeun ribu nuhun lah ketika bingahan utamina ka ibu-ibu jamaah nu tos tiasa lilingieun rurumpaheun di ieu patempatan muga-muga sing janten amal kasolehan.
Tisim kuring sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura anu katenda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka kersana Ustad anu parantos masihan wejangan ka urang sadayana. Mudah-mudahan sehingga jantenkeun pondasi nalika urang keur hirup dunia pikeun dipakeun ka akhirat. Kaduakeun ku urang sadayana mudah-mudahan anjeunna panjang yuswa bari taat ka Gusti, oge dibarokahkeun ilmuna bari amal ka Gusti, oge dibarokahkeun rezekina sarta mudah-mudahan sehingga janten kasayan ka urang sadayana. Serta anjeunna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dituntun kana jalan anu pikaridona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dua kifaratul majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.